Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana kumaha daramang dinten ayeuna tepang deui sareng Ibu Mira Yuliana dina pangajaran basa Sunda. Sataacan dikawitan, hayu urang buka maosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten ayeuna Ibu bade ngalajengkeun materi nyaeta pangajaran tilu ngeunaan biografi atawa riwayat hirup. Riwayat hirup nyaeta wacana anu eusina ngeunaan kahirupan hiji jalma. Ilaharna mah tokoh atawa inohong anu sukses dina kahirupanan. Atawa dina bahasa Indonesia mah nyaeta biografi atau riwayat hidup, yaitu wacana yang menceritakan tentang kehidupan seseorang, biasanya tokoh yang sukses dalam kehidupannya. Riwayat hirup bisa ngahudang sumanget atawa kahayang jalma lian anu macana pikeun nurutan jalan kahirupan tokoh anu dicaritakeun. Dina biografi biasana diwengku ku sababaraha hal, nyaeta nu kahiji ngaran jeung weton nu diriwayatkeun sarta keluargana. Maksudna nyaeta nama, weton itu tempat lahir, tanggal lahir, jeung keluargana itu saudara-saudaranya. Nu kadua nyaeta riwayat atikan atawa riwayat pendidikan. Disebutkeun tempat jeung taun sakolana baheula. Anu katilu nyaeta riwayat gawe, di mana wae jeung iraha wae pernah digawena. Nu salajengna nyaeta kagiatan kahirupan. Di dieu dicaritakeun tokoh biografi ieu teh pernah ngiluan naon wae, misalna jadi ketua organisasi jeung sajabana. Nu kalima nyaeta karya-karyana. Disebutkeun lamun tokoh ieu teh misalna pernah nyiptakeun buku, pernah nyiptakeun lagu, jeung sajabana. Nu kagenep nyaeta jasa-jasa salila hirupna. Misalna pernah jadi pahlawan kemerdekaan Indonesia, atawa pernah nulungan batur, atawa misalna pernah nulungan bencana, jeung sajabana. Nu terakhir nyaeta pangajen atawa penghargaan. Misalna pernah menjuarai lomba di sakola, lomba di organisasi, jeung sajabana. Rupina materi dinten ayeuna dicekapkeun heula dugi ka dieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hayu urang tutup ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.